Oh, kacuru permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana umat nu di ditu nu di dieu ayeuna teh aya kegiatan kadeka ka Curug Luhur. Posisina teh di Kampung Karikil, Desa Cikurutuk, Kecamatan Cirehas, Kabupaten Sukabumi. Cikurutuk desa Cikurutuk, kampungna Kampung Karikil, Curug Luhur. Lain. Ieu teh permisa jalanna teh. Aduh, baru dah tuh jalanna tuh. Anjir, ya permisa, permisi. Rodat senal teh lah. Nya garungnya. Nah, ya teh barudak jalan menuju merenya. Menuju ka Curug cenah barudak. Nah, ya teh. Masya Allahnya. Allahu Akbar ciptaan Allah. Barudak ieu jalan teh. Ieu. Perjalanan ini sangat menyedihkan sekali. Di dia mah barudak beunang kadu aya, terus deui nangka aya, terus deui awi atau disebut bambu aya, segala aya di dieu mah. Indah ya, manuk suara manuk. Perjalanan tuh pun aduh. Oh, bed, aduh, kenahan bed si kurangnya. Bed. Di dia mah tuh udah si menak baheula oge. Si menak di dia mah masalah perbelutan mah. Di dia mah. Di zaman baheula oge. Berarti heula orang ieu ka dieu. Oh. Nya. Ieu tinggal wi. Sawah si menak atau bed. Nah, jadi eta kieu sebenarnya sawah rawa rontek.
Sebulanan deui we lah. Eta mah Idul Adha mah geus dipelakan eta teh. Berarti Idul Adha ka dieu. Geus Idul Adha we. Lokasi ngurek. Mang, ngacul mang. Bener dah. Kurang ngopi mang. Gimana pacu be? Pasti dipacu ini. Oleh karektor. Ide resep lutan di dieu teh ber. Osok teu lama. Kan ka dieu teh hoream balikna hungkul. Lamun di dieu mah bet. Gogodana teh setan nepi ka magrib. Yang urek di dieu mah anjing larar ngohol bulu teh nyarampakeun. Coba saya di dieu mah. Baru daki sekadari ya.
Main mah kaluhur jalanna euy. Anjir, satu uar jalanna ge eta euy. Aduh. Allahu Akbar. Cek ya Ben. Batur teh keur naon gerak. Anjir.